Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Patepangkeun deui sareng simkuring Sonia Octavia Burna Babanti kelas 11 MIPA 4. Ayeuna abdi bade ngadugikeun warta tentang banjir di Bale Endah. Sababaraha minggu ka tukang, daerah Bale Endah Kabupaten Bandung kakenaan karupi-rupi musibah. Salah sahijina mudalna Cai Wahangan Citarum. Dumasar kana data anu aya kurang leuwih 1.536 katut bangunan sakola jeung pamarentah kakeum ku Cai Wahangan Citarum. Panyebab mudalna Cai Wahangan teh sebab gedena cai hujan jeung lobana runtah anu ngahalangan kokocoran anu ngabulakarkeun cai jadi ngayembeng. Pamarentah daerah geus ngadata korban jiwa ka sababaraha tempat sebab dumasar kana hasil laporan ti warga masyarakat teu saeutik aya korban jiwa anu kababanjir. Masyarakat Kota Bandung ngarasa prihatin ka ayana musibah eta. Masyarakat oge ngayakeun tarakeh ngumpulkeun warga keur nyumbangkeun ka warga anu keunaan musibah eta. Sakitu wae warta anu tiasa simkuring dugikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.